Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Raffi Rasmita. Mari kita simak kembali kelanjutan daripada video yang kemarin, cerita Pondok Bahasa Sunda karya Emon Suryadinaga dengan judul Supata Nu Mawa Cilaka. Selamat menyimak. Pas pisan nindihan awakna bahasa napi. Korejat bahasa napi udan. Gan barata apun tan satu acana abdi sanes bade pipiluan kana ieu urusan. Margi ieu aya pakuat pakai careng pun incu. Nakapaksa abah ieu biung dina ieu urusan. Cek aki jajang bari anggar tenang pinuh wibawa. Maneh rek ngabela jalma nu salah. Geus puguh incu maneh anu nyieun reka perdaya ka anak aing. Cek Tuan Barata bari nulakcang. Punten kan Barata, panyawat ning Sinta sanes aya nu ngabarwang atanapi ngawerejit. Ieu mah dunga ti jalmi anu parantos dinyerikeun hatena ku putra Gan Barata. Priyogi ka uninga ku juragan, yen dungana jalma anu dinyerikeun hatena teh baris mati. Ieu neng Sinta ciga kieu margi pagawean manehna anu geus nganyerikeun loba lalaki. Moal bisa cager eta panyakit, iwali ubaran ku jalma anu geus dinyerikeun hatena ku neng Sinta. Walau nakina jajang tatagna keur nyeritana. Hartina eta anu nyieun gawe siga kitu teh incu maneh. Rumasa anak dewek geus nyiduhan incu maneh, cek Pak Barata bari kutunjuk. Punten pisan juragan Barata. Pun incu mah teu ngadungakeun komo deui ngawerejit putra salira. Tah, pamuda ieu anu romaos tos ngadungakeun putra bapa mah Jang Asep. Manehna tos kanyanyerian pisan ku putra bapa. Manehna teu nyieun werejit. Tapi dungana diijabah ku Gusti. Ceuk si Aki. Bari nunjuk pamuda anu aya di satukangeunana. Keur kitu ujug-ujug geus Neng Sinta ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Kawas-kawas anu keur nandangan kanjeri anu luar biasa. Ningali anakna ngajerit lewat Pak Barata nyamperkeun semunu geumpeuh. "Mbah, kumaha ieu tulungan ieu Neng Sinta?" Ceuk Pak Barata bari neuteup ka Mbah Sanapi. "Hapunten juragan, Mbah teu sanggem ari kieu carana mah. Permios Gan," ceuk Mbah Sanapi bari nguniang hudang. Laju mengpeos indit. Menjo Mbah Sanapi dipenta tulungna kalah kabur, tungtungna Pak Barata ambek kapegung. Niang hudang. "Asep, wayahna maneh kudu nyagerkeun anak aing. Mun henteu dipodaran si aku aing." Cek Pak Barata bari nyerenteng nyamperkeun Jang Asep anu keur nangtung sagegireun si Aki. Acan oge nepi ngajewang Asep dumadak Pak Barata ngagubrag namru. Awakna ngadadak leuleus lir ibarat dipupul bayu. Pak Barata matakna jadi jalma mah ulah adigung-adiguna asa aing uyah kidul. Mun geus kieu rek kumaha? Saha nu rek nulungan? Wayahna Neng Sinta kudu menta hampura heula ka Jang Asep. Kakara eta panyakit bisa cager, saur si Aki bari ngahudangkeun Pak Barata. Sabot keur kitu Neng Sinta datang ngagabrug Jang Asep bari ceurik palilihan. "Dihapunten pisan ku Akang Neng. Sok Neng nangadeg," ceuk Jang Asep bari ngahudangkeun Neng Sinta. Geus kitu ku siwal Jang Asep ngaluarkeun carecet warna beureum. Semu kotor ku taneuh tina saku calana panjangna. Laju eta carecet teh diusapkeun kana bibir Neng Sinta nu geus naranahan. Neng Sinta ngagoak tarik pisan bari nutupan bibirna. "Dikumahakeun deui anak aing Asep," ceuk Pak Barata. Bari rek nguniang hudang, tapi awakna leuleus taya tangan pangawasa siga kapuk kaibunan. Panonna ukur bisa gular-giler bari sungutna hahaok. "Cicing tong loba hahaok. Tingalikeun we juragan," saur si Aki. Teu kungsi lila Neng Sinta eureun gogoakanana, manehna nyabakan bibirna. "Alhamdulillah Bapa, Neng tos damang deui." Neng Sinta atoh bari nyamperkeun bapana. Teu kungsi lila torojol indungna Neng Sinta anu keur nyempod nyamperkeun ka Neng Sinta. Disusul ku adik jeung lanceukna.
Alhamdulillah ya Allah, tos cager deui geuning anjeun teh Neng. Cek indungna Neng Sinta bari ngagabrug jeung cerikan anakna. Ningali anakna nu geus cager sabihara-bihari deui, geuwat pabarata hudang. Aneh, dumadak manehna siga aya tanagaan deui. Alhamdulillah, geus cager deui geuning maneh teh Neng. Cek pabarata bari ngarontok Neng Sinta. Geus kitu pabarata ngarontok tampaleungeun Jang Asep jeung si Aki. Jang Asep hampura kalakuan Bapak sareng putra Bapak. Hampura Bapak anu tos popolotot. Tangtuna nyerikeun hate anjeun, cek babarata. Teu sawios-wios Pak, abdi ge neda dihapunten tos ngedungakeun teleres ka Neng Sinta. Menawi teh moal kieu balukarna. Walon Asep bari nampanan dampaleungeun pabarata. Geus kitu pabarata ngagabrug suku si Aki. Ulah mentah hampura ka dewek, tuka incu dewek mentah hampura mah. Cek si Aki bari nunjuk ka Jajang anu masih keneh ngakabareguad lawan boe. Jang, hampura Bapak, rumasa Bapak geus mitenah anjeun, cek bapana Neng Sinta ceurik ngagukuk. Bari mukaan lawan boe anu mungkus awak Jajang. Teu sawios-wios Pak, namina ge jalmi, tempatna kalepatan sareng kaluluputan. Tema Jajang bari ngahudangkeun pabarata anu nyuuh dina sukuna. Gancangna carita, eta kejadian mawa hikmah anu luar biasa. Neng Sinta kacaritakeun geus ngahiji deui jeung Jang Asep. Pamuda anu kungsi dinyerikeun ku Neng Sinta mangsa keur tunangan. Neng Sinta ngabolaikeun rencana rarabina ka Jang Asep. Alatan kapincut lalaki sejen anu leuwih gandang tibatan Jang Asep. Kersana Gusti, teu sangka adina Neng Sinta nyaeta Neng Wulan cenah mah bogoheun ka Jajang. Tisapra kajadian harita. Teuing bener henteu nama. Mudah-mudahan lain sakadar pameuli hate Jajang anu kungsi raheut alatan dipitnah ku bapana. Sapra kejadian harita juragan Barata rubah sikep. Manehna jadi leuwih someah tur berehan ka pabal jalema. Teu kawas baheula ngarasa aing jalema jugala leuwih punjul tibatan batur. Hirup adigung-adiguna asa aing uyah kidul. Sakitu nu kapihatur dongeng supata nu mawa cilaka yasana Kang Emon Surya Dilaga. Alhamdulillah parantos rengsek kasangakeun, hatur nuhun kana sanes kanten perhatosanana. Nyanggakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu. Nyanggakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Mugi tiasa ngabantos di like videona, subscribe channelna. Teras dibagikeun ka wargi-wargi anu teu acan uninga kana ayana ieu channel ua. Wilujeng tepang dina video anu salajengna. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.